Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui dina pangajaran basa Sunda. Dinten ieu urang bakal ngabahas ngeunaan artikel. Tujuan pangajaranna dipiharep hidup tiasa wanoh kana naon artikel teh, ciri-ciri artikel, bedana antara artikel opini sareng esei, beda teras tiasa nyusun atanapi ngadamel artikel. Artikel nyaeta salah sahiji wangun tulisan non fiksi dumasar data jeung fakta kalawan diwuwuhan ku analisis jeung pamadegan ti nulisna. Jadi artikel teh sanes karya sastra fiksi tapi ieu mah nyata. Teknik nu dipake na umumna nyaeta deduktif induktif atanapi sabalikna. Ciri-ciri artikel biasana dimuat dina media cetak seperti surat kabar, majalah atanapi buletin. Eusina oge mundel, jentre kalawan make bahasa anu baku. Bahasa anu baku tes luyu jeung aturan EYD. Artikel henteu ngasupkeun materi nu can kungsi dipublikasikeun ku sumber nu bisa dipercaya. Terus pamanggih sorangan dumasar kana panalungtikanana. Artikel oge bisa nyutat tina sumber-sumber nu bisa dipercaya asal luyu jeung topikna. Terus miboga sifat netral kalawan henteu ngamuat pikiran anu berat sabelah ka hiji pihak, pamadegan informasi jeung sababana. Nah, ciri artikel anu saterasna nyaeta artikel kudu ngawakilan unggal sawangan kalawan anu adil jeung saimbang. Terus informasi dina artikel kudu bisa diverifikasi, maksudna kudu bisa dibuktikeun benerna. Saterusna artikel teh henteu ditulis dumasar kana hal anu lain fakta. Jadi intina artikel kudu bener-bener sanes fakta. Salajengna nyaeta bedana artikel jeung nuliana. Ari bedana artikel opini jeung kolom oge esei, opini mah leuwih ngutamakeun kana gagasan pikiran. Ari artikel mah pamanggih nu nulis teh ditepikeun dina analisis atawa data jeung fakta babandingan anu beda jeung bahan tulisanana. Jadi maca artikel mah dipiharep bisa nyendekkeun sorangan pasoalan anu didadarkeun. Bedana jeung kolom, ai kolom mah nyaeta sami-sami keneh kolom teh nyaeta artikel, opini, esei atawa tulisan sejen kalawan nu nulisna angger dibere rubrik rohangan anu angger. Jadi dina sakolom eta teh aya artikel, aya opini, aya esei. Esei nyaeta artikel anu leuwih jero analisisna. Nu nulisna madar topik bahasan tina sababaraha disiplin ilmu. Biasana nu nulis esei teh boga minat jeung pangaweruh anu jembar. Jadi anu nulis esei mah biasana loba ilmuna atanapi pangaweruhna. Artikel dumasar kana eusi jeung sifat paragrafna aya sababaraha hiji. Nu kahiji deskripsi mah jadi jenis artikelna nu ngadadarkeun atawa ngagambarkeun tujuan pikeun mere kesan pikeun nu maca kana objek gagasan, tempat, kajadian jeung sajabana. Jadi ngagambarkeun kumaha katingalina karasana ku anu maca. Anu kadua narasi nyaeta nyaritakeun ari narasi mah hampir sarua jeung deskripsi tadi ngagambarkeun, tapi dina narasi mah leuwih ngutamakeun susunan jeung biasana aya palaku atanapi tokoh dina caritana nu dicaritakeun. Terus nu katilu aya bentuk eksposisi. Lamun eksposisi mah tujuanana pikeun ngadadarkeun, ngajelaskeun, nepikeun informasi, ngajarkeun jeung nerangkeun hiji hal tapi teu diwuwuhan oge ku pangajak, teu diwuwuhan ku pangajak, teu diajak kitu nu macana teh. Biasana ieu karangan-karangan eksposisi, biasana resep makanan. Lamun argumentasi nyaeta ngabuktikeun atawa nepikeun alasan, tujuanna nepikeun pamadegan, konsepsi atawa opini kanu maca dumasar logika. Pikeun ngayakinkeun nu maca ieu nu ditepikeunana teh bener, diwuwuhan ku bukti, conto jeung rupa-rupa alasan anu kuat. Upami persuasi mah nyaeta ngajakan, intina ngajakan nyaeta eusina teh hasil mekarkeun argumentasi dimimitian ku ngadadarkeun gagasan jeung alasan, bukti atawa contoh pikeun ngayakinkeun nu maca tuluy diwuwuhan ku pangajak. Persuasi mah leuwih neueulkeun kana emosi rasa nu maca
najan teu ngalepaskeun logika. Jadi persuasi mah leuwih kanu ngajak. Nah, upami hidup bade nulis artikel aya padika anu kudu diperhatikeun. Kahiji nyaeta kudu nangtukeun temana bade naon anu dijelaskeun. Tema kesehatan, pendidikan, bebas naon wae tiasa dimuat dina artikel. Anu kadua ngumpulkeun bahan-bahanna tiasa ti buku, ti internet, ti majalah. Tah upami bahan-bahanna tos kakumpul nembe nyieun rangkai karangan. Biasana supaya engke urang bisa medar leuwih jentre, urang ngadamelan rangkai karanganana, susunan karanganana. Nu kahiji nyaeta head, tapi judulna kudu bisa ngirut nu maca. Nu kadua lead teh nyaeta ngagambarkeun paragraf kahiji atawa panyambung mere kesan anu hade atawa goreng eta tulisan teh. Jadi lead kudu bener-bener mere kesan anu hade ka nu maca engke. Anu katilu body, ari body mah eusi atawa bahasan ngaguar kalawan jero. Engke eta di rincianana ke dina body. Ending, pamungkas atawa solusi kacindekan tah. Upami susunan atanapi rangkaian karangan tos didamel, urang tinggal tahap anu salajengna ngamakarkeun rangkaian karangan tinu judul, terus kana paragraf kahiji biasana eta anu leuwih micu hade henteuna eta karangan atanapi artikel. Terus antos mengakarkeun karangan, editing ngaropea. Jadi santos beres urang ada artikel, urang dibaca deui bisi aya kekecapan anu teu jelas atanapi ejahan anu kurang merenah. Eta ngeunaan artikel. Jadi artikel teh tulisan biasana dimuat di media cetak atanapi elektronik. Padika nulisna tos dijelaskeun oge dumasarkana sifat jeung paragrafna, aya deskripsi, narasi, eksposisi, persuasi, argumentasi eta tos dijelaskeun. Sakitu materi ngeunaan artikel, mudah-mudahan aya manfaatna ka urang sadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.